Dina meja teh meni udah hareun pisan. Mungkin aya cangkang rambutan. Naon atuh ka dieu teh yang barang dahar lain? Heeh, modenan aya cemilin-cemilin wae mah. Aya itu. Aduh. Tah, aya ge kiripik, bae. Heeh, bae lah. Kiripik ge. Tah, ieu kan sabari tiis ge geunah. Heuh sok we atuh daharan, cemilan, da loba ieu di dieu mah. Heeh, mumpung si Nuni, si Nuni sok beak. Lain ge sinu nih atuh salian ti beuki ngagosip, beuki barang dahar oge. Are ka imeh si Dede rek minta dahareun sugan we aya. Dik araya euy. Ya. Karek mah diobrolkeun si Nuni. Ih, pokoknya baik lah. Rek naon sih maneh ka dieu ih? Nyawai si eta mah loba dahareun di dieu teh. Asik euy rambutan. Naon ini cangkang nah hungkul. Eueuh rambutan mah beak tanggeus aya we, nu aya kripik atuh. Sabenerna maneh rek naon sih ka dieu teh? Oh, maneh mah ngaganggu wae ah. Lain ka dieu teh rek minjem motor. Rek ka mana kitu maneh? Tarek yang adi ka Lebak. Hegae ngan urutna bensinan. Heuh arek. Kade si eta mah sok ngabohong. Mana? Hade urutna bensinan ah. Heeh. Itu ai kuncina dibawa ai motorna tinggalkeun lieur. Bae lah, eta mah di mah lieur ieu. Maneh mah ulin teu jarah mah. Tari geus mau batu. Tah kuncina nuhun. Meni ai maneh kumaha sih kalakuan? Emang kumaha kitu? Si eta mah aneh. Minjem motor ari kunci di bawah nih motor bisa dan di dieu. Meni ai maneh sabenerna sager teh sih? Cager emang kumaha kitu? Lain eta nginjem motor ai kuncina dibawa ai motor henteu. Da ngaranna ge sini atuh, ieu mah teh cager biasa. Dari geus urang mah teh bisa motor. Udah salah koplak.